Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Karuhun-karuhun Yesus Kristus. Ieu daftar karuhun-karuhun Yesus Kristus turunan Daud, ari Daud turunan Ibrahim. Ti Ibrahim turun-tumurun nepi ka Raja Daud, kieu pareleanana. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yuda jeung saderek-saderekna. Peres, Serah, ti ibu Tamar, Hesron, Ram, Aminadab, Nahson, Salmon, Boas, ibuna Boas nyaeta Rahab, Obed, Isai, Raja Daud. Ti Daud turun-tumurun nepi ka jaman urang Israel diboyong ka Babul, kieu pareleanana. Daud ti geurehanana anu asalna garwa Uria, puputra Suleman. Ti Suleman turun-tumurun Rehabam, Abia, Asa, Yosafat, Yehoram, Usia, Yotam, Ahas, Hizkia, Menase, Amon, Yosia, Yoyakin, jeung saderek-saderekna. Ti sanggeus diboyong ka Babul nepi ka medalna Yesus, turun-tumurun ti semet Yoyakin, Sealtiel, Serubabel, Abiud, Elyakim, Asor, Sadok, Ahim, Eliud, Elasar, Matan, Yakub, Yusuf. Yusuf nikah ka Maryam. Maryam ngababarkeun Yesus anu disarbut Kristus. Ti Ibrahim nepi ka Daud 14 turunan. Ti Daud nepi ka jaman dibuang ka Babul 14 turunan. Ti jaman eta nepi ka Kristus medal 14 turunan. Yesus Kristus medal. Ieu wincikan hal medalna Yesus Kristus. Ibuna nyaeta Maryam, tunangan sareng Yusuf. Tapi memeh ditikah parantos ngandung. Ari ngandungna ti Roh Suci. Yusuf teh jelema anu salawasna taat kana hukum agama. Tapi teu kersaeun ngageruhkeun kaayaan Maryam kitu. Rek pegat tunangan bae rerencepan. Sabot ngamanah-manah kitu, dina impenanana anjeunna disumpingan ku malaikat anu sasauran kieu. Yusuf turunan Daud, ulah sieun nyokot Maryam keur pibojoeun maneh, sabab ngandungna teh ku kersana Roh Suci. Maryam bakal ngalahirkeun anak lalaki, ku maneh kudu dijenenganan Yesus, sabab bakal ngabebaskeun umatna tina dosa-dosana. Pangkajadian kitu teh supaya laksana sabda Allah anu diandikakeun ka nabi baheula, unggalna, hiji parawan bakal ngandung ngowokeun putra pameget anu pijenengeunana Immanuel. Hartina Allah nyarengan ka urang. Sanggeus gugah Yusuf tuluy tumut kana amanat malaikat. Anjeunna nikah ka Maryam. Tapi henteu wakapatemon nepi ka Maryam babar. Murangkalihna pameget, ku Yusuf dijenenganan Yesus. Sakieu dawuhan Gusti Allah.